Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina ieu kasempatan urang caritakeun hiji kisah hiji awewe turunan Bani Israel anu eta awewe teh kahirupanana balangsak ripuh sabab teu boga salaki, hirup sosoranganan bari jeung boga anak hiji teu aya nu ngusahakeun. Kacaritakeun dina hiji waktos anjeunna nuju sasapu ti buruan ibumina. Teu lila dongkap hiji jalma anu jajaluk. Tuluy uluk salam eta nu jajaluk teh, "Assalamualaikum. Ibu, cobi abdi nyuhunkeun katuangan, abdi teu sababaraha dinten teu barang tuang. Muga ibu tiasa maparinan." Eceuk eta awewe, "Punten bapa, abdi teu gaduh katuangan. Mung aya sahuapeun roti bari jeung geus didahar ku abdi ieu sahuapeun geus digegel." "Pamikeun sama mangga." Eceuk eta anu jajalu teh, "Sawios ibu, da abdi nuju lapar." Akhirna eta katuangan nu sahuapeun teh dipasihkeun. Sanggeus kitu ngaleos eta anu jajalu teh bari uluk salam, mangkat teuing ka mana. Tuluy eta awewe teh da kaleresan di bumina teu gaduh suluh, manehna siap-siap bade ngala suluh. Tuluy bari ngagandong budak, da budak teh diajakan teh aya nu ngasuh. Leumpang ka leuweung bari mamanggul budak, ngagandong budak anu tujuanna ngala suluh. Sanggeus tepi kana tempatna nyaeta hiji leuweungan anu henteu pati teuing hieum, anu rada caang-caang aya tegalanana, tah manehanana ngala suluh di dinya di sisi gawirna. Da hese ngala suluh bari mamawa budak mah nu akhirna budak teh ditunda. Teu sadar bahwasana aya ajag anu merhatikeun. Eta ajag teh ngadeuketan ka budak, tuluy digegel beuheungna eta budak. Untungna teh teu keuna kana beuheungna, kur bajuna. Eta budak teh diseseret bari gogoakan ceurik. Indungna anu ngala suluh ngadengeun bahwa anakna ceurik ditingali teh keur diseseret ku ajag. Nya goak harita ngajerit menta tulung ka ditu ka dieu. Teu aya nulungan da di leuweung. Bari mewek, bari ngudag-ngudag budak. Tah kana ieu kajadian Allah Maha Uninga. Allah Maha Bijaksana. Allah marentakeun malaikat Jibril sangka nulungan eta awewe. Tuluy turun eta malaikat Jibril ngajegat eta ajag nulungan budak. Tuluy eta ajag teh sieuneun, budak teh dileupaskeun, ajagna kabur teuing ka mana. Teu lila indungna nyampeurkeun, ceuk malaikat Jibril, "Tah, ieu ganjaran keur maneh. Kaula diutus ku Allah supaya nulungan maneh nyalametkeun ieu budak. Sabab maneh geus bela-belaan beuteung lapar. Sahuapeun roti ku maneh dibela-belaan dibikeun ka jalma anu jajalu, maneh belaan lapar. Tah ieu gagantina sahuapeun roti teh ku sahuapeun budak. Heug lamun roti eta didahar ku anjeun, ieu budak didahar dihakan ku ajag." Tuluy eta budak teh dirau ku indungna
dibawa balik ka imahna geus teu peduli deui kana bedog kana suluh kana naon. Daruwasnya budak teh langsung dipeluk, dibawa lumpat, dibawa balik bari jeung reuwas jeung bungah da budakna salamet. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ta ieu kisah teh ngajelaskeun bahwasana sodaqoh sanajan saeutik eta aya nilaina. Asal ikhlas memang karena Allah. Dalah loba ge moal meunang ganjaran ketika memang loba ge lamun didasaran ku ria, ku sombong, ku ujub. Tetapi sodaqoh najan saalit lamun ku pinuh ku kaikhlasan eta bernilai, eta ganjaranna ageung, bahkan dibales ku Allah anu mulia. Gitu. Jadi lebah dieu pesan moralna hayu urang sodaqoh ulah ngantosan rejeki seueur. Jadi sok sanajan saalit nu penting ikhlasna. Komo bari seueur mah bari ikhlas eta leuwih utama. Gitu. Jadi najan boga milik saalit, tuangan saalit, sakirana memangna urang kudu berbagi, urang kudu bagikeun, ngabagikeun. Boga milik saeutik bagikeun. Komo loba mah sabab eta anu baris nyalametkeun urang asal didasaran ku pinuh kaikhlasan. Wallahu a'lam bil murad. Moga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.